Parurus orang tuh nepak deh. Aduh aing jadi ayam seri cuma. Tuh tersabarna. Buru ieu keluar si Dede. Heeh. Ngempol lucuna ke juga saha gitu. Seneng atuh mau beda jauh. Aduh mah beda jauh sih. Tapi kemaunya? Duh, aina era euy ada kasup ke jeruk teh. Asup ya. Ya pokoknya pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jang dia ting sama nih. Cing, nah. Andi, kos di mana? Tas ulin, Bu. Iya, mana teh sinarian ka dia rek naon? Lain teh, urang teh ka dieu teh aresna ari jadi YouTuber kumaha? Jadi YouTuber mah mana kudu ngumpulkeun barudak sing loba. Barudak mana teh arajakan. Daripada ulin wae mana bader gupak. Mending ajakan konten. Ya. Sok teh. Andi, emang sok konten naon? Video lucu. Bisa kan? Bisa Andi. Sok jeung barudak saha kontenna? Jeung barudak kampung 17, coba we tonton. Oh, oke kurang ditonton lah, dibantuan ya, disebarkan lah, dibantuan. Atuh eueuh lah teh, urang lucu lah. Beli kemana? Hujan kene. Aku hujanna we tuh. Sama kering gara untung penyakit juga. Tuh. Hujanan budak teh. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nuju naon ya teh? Nuju kieu we. Cerik. Di mana tuh? Tos ti lebak. Oh, ti lebak. Sorangan we. Sorangan da. Sorangan di Camboga jadi sorangan we. Jelema tuh tadi teh asup tenang geuleuyeung we ke jero. Juga hayang. Ada yang tumben atau mana mah ka dieu teh sinarieun aya naon? Heus teh mila urang teh kumahanya. Si amat teh ngahindar wae papanggih urang teh kan ya heulnya maksudna teh urang teh bogoh gitu kasih amat teh tapi si amat teh papanggih urang teh ngahindar wae. Teu bogoheun ada meureun ka maneh. Tapi pan urang bogoh kasih amat kumaha atuh urang kudu kumaha jadina. Ada udah sanajan maneh bogoh ga si amatna teu bogoheun mah moal bisa dipaksakeun atuh. Terus urang kudu kumaha gitu supaya urang teh leungit gitu rasa bogoh urang kasih amat teh gitu urang kudu kumaha. Heeh atuh kudu cuek ka lalaki teh sanajan bogoh ge. Jadi lalaki teh penasaran ka maneh. Ari maneh cuek mah. Coba ke urang lamun papai si amat urang arek pura-pura we namanya urang cuek gitu. Yang kesatunya mi urang kawan nya. Gaya atuh. Balanya ya teh. Namanya. Saya buru-buru atuh. Pan can balan biar masak. Kadenya hati-hati. Yuk. Rupa warga desa Perindapan aduh. Nya macem-macem kalakuan teh nya. Can gerah hiji deui biasana sok aya ting kemana eta budak. Sabar we ngadapin gitu. Kulan. Neng mah aya sesuatu dah. Tapi iya mah terakhir janji. Sesuatu naon? Hayang goreng tihu. Saha nu dagang ini goreng tihu. Atuh awen nyieun. Asa kerak ngadengnya teh goreng tihu naon geura? Tihu emang bisa digoreng? Bisa. Gitu mah dibuatan tihu mah digoreng teh satu. Kayak ge gorengan-gorengan mang kita nih, mang Iwan. Bung hayang goreng tihu pokona mah. Terakhir. Tihu naon? Tihu paling? Tihu nih anu di kebon.
Emang bisa digoreng gitu? Bisa. Kan jangan gula nu gitu mah yang digoreng. Embung tehnya. Atau mau goreng katel tarik gua nih. Iya mah. Atuh aya wae neng mah goreng tihu. Terakhir dah eta turut kena tuaan. Berarti perlu ngadaha tihu nama. Giring mah. Giring. Ayo. 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 Ganti racun. Akhirnya we atuh. Berapa katuh ada gua ieu sekedap deui. Ada gua naon? Cuk. Cuk ka mana, Cuk? Cuk. Hei, euy Cuk. Ada si Cuk kunaon atuh budak teh begitu. Asa aneh, Cuk. Cuk, ieu Cuk. Cuk, hei, euy Cuk. Ieu. Nah, si Cuk jadi gitu ka urang. Genah hati, aduh. Wah, goreng. Hayang kawin deui. Di kulum. Teu canda. Kudu kubulan. Hayang kudu nu ieu robari naon we. Ulah aneh-aneh, ulah hara rese. Kajian tinggal lah daripada nyimponan gitu. Iya, aman. Itu lah. Yang mana ke mau kenal? Astagfirullah. Lewas abeh aing. Kenal mau kenal ieu. Geser. Ipan. Siapa riweuh? Aduh. Dia kan ngomong kenal ada aing tidak ajakan dia tuh. Mau kenal. Siri dari gua nanti tadi ku lain. Milih lah tadi teh. Entar keluar ada urusan. Siapa? Ya. Pantai aing teh jelema hirup, aing teh mani heula, dahar heula, modal heula, nongkrong heula, ulin heula. Pokoknya mah gitulah. Kalau kawan jelema hirup kumaha sih? Kan beda. Ai batur mah hirup teh hirup. Teu cenah maneh. Ai siapa pun saukur hardolin kemana-mana teh. Jadi asa pantes we gitu mentak. Tadi teh rek naon tadi teh maksudna panggil daguan. Kieu tadi teh urang teh sebenarnya tadi teh apalnya jadi si Adel teh. Tapi kelakuannya jadi cuek itu ke aing teh kunaon jadi nih sedini cuek bro cuek asal ku teu pantes kitu mainna cuek sih ka urang ini anak harewa geuleuh kan biasa di mana sok heureuy jeung mana urang sok heureuy jeung mainna kitu tapi enakeun kitu urang diheureuyan teh mun heureuy betinggi tampunungnya berenang da tadi mah ti dieu teh jadi hukum teu nah punung di jalan kemana sok lelegan wae meureun hah ini kene coba kemana samperkeun kitu panggihan bro bisa masalah ke punung bahaya sih manehna cuma nyelotna yuk hah udah dong kapan meureun saha deui anu support teh bingung lain ada si Ridwan yang si Mega kemana si Ridwan yang si Mega teh kan enak teh kan usum penyakit panas tiris teh batuk pilek teh nih ya naon ngaranna teh politron dan Samsung lain tehnya usum penyakit eta cenah manehna kemarin teu ngareunah balik tah kang mitohana kemarin sempat si pepanggih berarti di kebun masih sah di kana ada balik kang mitohana sih datang ngareunah kan sih manehna dua nana aja si Ridwan kemarin bergering lain bang nanti karena di kebun si Ridwan tihu kelak tadi terlibat dasar oh aja bener aja pokoknya nama pan si bentuk kebun teh iya segitigaan kan segitiga pas tengah-tengah nanti lebih tanya tihu kuning pokoknya mah tihu tahu melengit amis eta we atuh kita naon kare jangan tihu jangan yang urang gimana itu kunaon nyiram teh urang nyiram hayang goreng tihu eta asa kadang-kadang lagi teh aneh goreng tihu aya cucurnya cucur kue kali puruy wajib goreng tihu mah asa eueuhnya eta mah jeung gula kan tapi tenang cumpolan lah daripada mulai tong iya tuh pemilikan tarigu angke mah jeung mana barang-barang sabari ngala itu henteu mah pemilikan tarigu urang ka hati heula da atuh mana nih ka warung si Agung ajak rek duit mah ke KTP heula gitu dijadikeun
kumaha tuh kasih Agung ya bejakeun muli ngagadikeun KTP-nya tadi mungkin ditebus gitu KTP. Oh siap. Mulai tadi gue nya. Assalamualaikum. Salam. Aing dikecempuhan, aduh, aing kudu ngalangan muranan ieu. Ngagadikeun KTP jang meuli tarigu. Rada gelos RT mah ini aduh. Oh, si Andi teh yang channelnya. Channel mah. Deh kan, baru taleutik. Alus satu budak yang geus kreatif. Heeh, begitu teh kudu didukung. Sebab lamun tanpa dukungan jadina mungkin tanpa arahan kan yang mana kudu benar-benar disupport ku orang-orang sebagai orang tua gitunya budak-budak segitu daekan lah jarang-jarang kan umuran gitu mah penting banget jadi YouTuber gitu kan ya manis beragam mah Cuk, mana kemana Cuk? Main teh kunaon ieu ngomong atuh euy. Aneh nih jelema teh mah. Umur 17 teh aneh jelema mah. Wah, jelema karari keneh ngan. Oh, nu badi tuh. Nu bare rumah ieu mah. Lawan yang kieu nu badi tuh ieu mah. Aduh, si Hadi kebiasaan. Hai, oh, saya kenaon kan? Ayo, iya naon atuh ada dewasa semua. Akhir. Nanti. Siapa mangan gitu kebiasaan teh meni corek kelakuan teh. Colong-colong cengek we nya nu boga naga penyakit politron. Lo kasihan hari maneh. Kira-kira penyakit mah aya oge omikron oge sama lain politron sama sok ngadi-ngadi sama arek omikron arek bapak kron politron eta lah pokokna mah semua kasieun ku aing geus dibejaan teh kamari oge geura tobat sama kitu we kalakuan teh atuh ku batur ge mal dipercaya aya nyolong wae mah hirup mah tentram sia pokokna mah sare teh lelenyapan sok nyolong mah kapikiran di udah ku bangsat kuno boga kebon teh lenyapan lah pokoknya mah hese sare gila atuh ari sare kemana kerah jadi ngarerewas gitu ke aing ing deui banding ceramah di dieu meni tikong budah gitu ceramah lagi yakin tersungut bogar piet ge geus aing kana cek lawen hayu mah saeutik kajian tah sia dugan di dieu aing dagoan di dieu ulah lila sia mah kita budak aing keur curhat oge nya tolol kakak ditinggalkeun aing geus lah dagoan lah di dieu lah asa jelema ini mah sebenarnya cerita mah loba teh kudu rada percolongan heula ieu mah keur sepi-sepi kieu mah anjing cek sama ribet lumayan ini mah kudu rada di alah lah setik aduh sasaha ini mah udah kesempatan dalam kesempitan tanya lima kudu rada di babadan yang kabeh kajen lah cek kami sini ganti mah mau bakal dia kali-kali malah aing kan bogana ini si Hadi segini mana ada niat aing cetak lompat di bukan di langsung kena lompat tadi aduh bogana anjing aing langsung lompat ya oh aing ruang aing ditah cetak kemana aing ke itulah tadi sencilnya musim hujan mah jelema teh ngalepot ka imah. Kerennya ka cerinia teh asa rasa teh beunah kitu nya dicoekeun ku cerinia teh. Asa
jadi beda naon ya naonnya Irwan iya naon atuh itu biasa berareda aduh imah hiji cara kudu ditangkeun ka imahna diomongan ku urang itu si Ecer ini eta baru diomongkeun teh aya jelema teh cek kemana cek Ecer ini hari silai kemana mira aing itu kan wae asa beunah aing aing ke masa kali-kali dia mukaan tajong lah gitu ya teh aing cicingkeun kieu aduh aduh urang asa nyakal euy nyuekeun si anak tapi bae sukana mehna penasaran ka urang. Aduh, asa aneh euy ciri ini, geus lagi ngudag-ngudag. Asa aneh mah euy. Bae kenaon? Cicing urang euy. Cicing nih, sorangan wae. Asa kunaon ulang-ulang wae, sinarieun. Heuh eta aing teh mikiran ciri ini, main dipangin ciri ini dia dihanap. Pepangi, urang ciri ini. Naon cenah cek ciri ini? Nanyakeun aing teh. Maneh? Nah makin nanyakeun ciri ini sinarieun. Bangun aya rasa nu beda kitu tah. Beda naonna? Aing teh boga rasa. Siapa aduh. Mau kita boga rasa atuh siapa? Aing teh kieu nanya tapi dicicingkeun tadi kan. Ibaratkeun sia ngomong blak-blakan tapi teu dijawab teh nyeri hati anjing. Karunya atuh. Karunya ka saha? Ka dirinya. Apanya teh ka Sirini? Henteu, tadi ge asane emang gitu pangi. Tapi Sirini teh banget sampai karunyangan euy. Heeh nyata. Kita kumaha deui atuh. Nama cene dipikir-pikir mukos bagong gitu liwat tadi teh teh. Eta mah ditemalik-malik acan ras beuheung. Sarua, dia ge aing asa aneh biasa mah. Mumpang aing teh sok mudag-mudag marehna. Nya eta. Abi mah cuek we nya. Heeh. Berarti mainan geus rada jual mahal meureun. Alhamdulillah gitu teh amanya aing mah kawirirangan gitu. Warirangan? Mah aku nyuput. Warirangan, lain harirang. Hariwang. Hariwang. Warerang. Omang. Nya kitu nya emang heuh. Ya ini pelana ning ada budak. Asa. Dasar ada tangan si leungit teh. Heuh lah si kukelong seberit ieu mah. Woi, ayo sia. Jadi aman pan aing ngalaan cengek ayeuna mah. Oh nu boga nama mayan we lah hantem wae. Musim hujan menik kalotor kieu aing mah. Ya, Salam. Kemana? are diri tuh ka dieu. Aja. Ya, Ya naon? masalah nu kudu diomongkeun ieu teh. Salah aja. Tadi saya bilang awal sopok itu. Kalau tuh ya kan kapalan ngabersihan ieu pan ari musim hujan mah Ya, rajin. lilai. Tadi mah atas ya ti heulas ya mah. Iya, geus kada can. Geus bersih. Lanjutnya, Heeh. ini teu bisi doang. Ah aing mah teu boga nanaon, atuh deh. Mane mang sekian. Lo sesepuh atuh gradiuk di gradiuk. Geus sih. Gradiuk. Naon ka arek nyaritakeun naon? Ceu, Naon? ada ece teh kunaon, gra bat cuek ka urang teh. Ah itu kuna naon? Emang kumaha kira? Urang teh geunah aya dicuekeun kitu biasana ge sapele jeung urang teh ieu. Itu kuna naon? Ah keur hayang cicing we. Yang cicing we cicing. Kumaha aing we atuh emang. Ini kreatif ece mah hirup teh. Ulah cicingeun jadi mama kudu berkeseuri tah gitu alus. Ih, orang tepak-tepak gitu atau nyewa Pareureuss. Orang tuh nepak deh. Aduh aing jadi ayam seri seuceuk mah.
Tah gitu atuh ce, kudu bagi seri jadi lama ame hawet ngora. Nah ce disicingkeun ku OJ teh asa tegenah we nama teteh kunaon. Tegenah kunaon atuh mana teh abeh. Ce asa tegenah we kitu disicingkeun ku OJ teh da atuh nama teuing kunaonnya gitu jadi tegenah we kitu hate teh disicingkeun ku OJ teh. Jadi kebiasaan elekmennya jeung ece nya kita tah sok dijeretean bareng teh ningan nya. Nah pek dicicingkeun gitu jadi asa masih HTT asa kalengitan we gitu asa hambar gitu jika bubur teh make uyah jeung mecin. Oh kitunya abeh. Terus ayeuna urang teh kudu kumaha? Cek, yang mau cek ulah cek ke orang teh genah dicuekeun ku cek teh nanti. Tadi nama cuek teh arek nyuekeun si Amat supaya si Amat teh heulah kitu penasaran gitu. Malah gitu geuning malah siga nu atoh teh dicuekeun teh gitu. Atuh geus lah sawat mah lupakeun nama geus we jeung urang. Mampang beungpeung gitu tah. Daripada enak aja sorangan jeung orang mendingan bobogohan arek mah bobogohan geus enak teh langsung loba omong enak hayu urang ulin urang ka mana ieu teh hayu urang ulin hayu salah tuh ieu HP na tinggal ieu buat apa itu ka mana ieu teh hayu urang paling nonceng itu kok yang dicolong jadi kena penyakit eta diabetes gak rupa kayak gila diabetes jadi kena diabetes aja oh gitunya atuh mana teh si aku naon si aku naon kamu itu gila naon sih penyakit politron sama itu banget halus. Pas kumaha teh neng asa kakar-kade ngedei goreng tihu. Ulah gitu banget. Ulah gitu. Action. Sedang kelakah dengir. Sok konten mana? Andi. Lain teh. Sen. Andi, tos di mana Andi? Ulin teh. Jangan beres ke nanya aing. Andi, tos di mana? Di ditu ulin teh. Kamera. Sok pohon nih dari ngobrol teh. Untuk nunggu Siapa kenalnya? Action. Ayo mana? Hei, Cek, ke mana? Sama Udah goruan doang atuh. Hanya Nggak tapi bisa kalau bawa abang, ayo kenapa bisa orang ini orang ayo hanyat. atuh tong Sama saya, ayo. atuh tong ditarik. Harus orang tuh nepak deh. Aduh, aing jadi ayang seri saya cuma. Tuh, cowoknya anjir. Atuh udah semana tuh, becolong-colong wae atuh dah. Hidup teh. siapa aja yang main goblok